puasa kieu wa. Bade ka mana wa? Puguh inggih sarua yang tiang bendera kan juru lapang tah. Erek. Oh, nyahoon atuh sok lah. Enggalkeun. Kepeureuheun kolot baheura mah perang gitu wa. Ya urang mah tinggal masa ngomong-ngomong keluar, tinggal menikmati masa kemerdekaan. Ya betul Jack. Siap. Ah, aing mah mending kena perang ayeuna. Perang sakudu tiguling tina motor ge gagaukan mah bau. Bade di mending perang mending kumaha? Tah bener bah. Ngomong kudu perang mah, mending kena perang lah ayeuna bah. Ai gitu wani bade di lamun perang ayeuna. Perang cenah keher sia rek. Ulah parasya, aluk mah meriahkan kemerdekaan. Yuk, sama di mana-mana ngajak we ribut. Penting perang ayeuna mah ngopi di lapang yak bari ngalawi yak. Yak. Ayo atuh. Yak. Perang-perang tuh gerohan menimbang di dapur. Perang, sian ku pamajikan kita ge gelo.